Nu paling deket engke setahun hujan teureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing terjadi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam. Status muslim temenang kafir. Wa kudun mukallaf temenang budak letik temenang muedan. Ilu kudu urang merdeka temenang kasipatan kuroki amat hamba tebeudang. Opat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teu kuyai mun nya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron cide kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengse teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalametkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, kiai bae dikitu. Sia, aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana
sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan. Mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya. Dua, mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese. Ketujuh mujtahidan. Pinter berarti. Sebab ieu negara lain desa-desa acat. Berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahanana. Nyana teu kudu tuh nyatanya deui. Andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap. Hehehe, janggotan, wah cambangan. Jadi urang neuleuh tanjak ge asana betah urang. Barang neuleuh presiden atau raja urang, ya ini mah beti kali. Eueuh kumisan, eueuh janggotan macam ulah datang ka kos kitu. Teu bagus. Mun kunjungan ke Arab bisa didumling eta. Sujaan kudu nu gagah. 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae nu endek. Nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya aya wae ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang. Kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh lantaran engke ditanya di akhirat. Jehe kumaha gitu. 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas sebab negara. 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjang naon cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul A'zam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja RT teh sakarajaannya anak sa RT. Urang nyaritakeun RT raja atuh make calana pendek pada RT. Raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa ku 3 perkara.
nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar. Lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat. Di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan ya ditakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi.
Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kedua waktu geus ada ngagejlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaan ieu mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gue naik mobil dah mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngeriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman baru dah jeung ke baroga hutang kabeh. Masyaallah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya maka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Manjur jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing geula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya teh mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu ngaji.
Kiai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka radio be nu laletik kiai. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak meri maju makanya aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisan aing terus ya percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah, sombongan gitu mah mejehna. Pajar baik, bener bae sombong lah, kan koreksia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah, dikana kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli, sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang me nyekal bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum ge. Aya rangda katabrak sapeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda cek jana. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok teh Haji Pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Teu cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak. Ya, masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling. Geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil. Atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling.
Aja maling, mun urang bebeja Kak, orang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, saknya teh. Itu nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang kurang dibere, ini air mineral. Embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral. Ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Urang lembur atuh dibere bahasa kos gitu. Ternyata dek intelekan, jadi orang lembur teu ngarti, eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Tuh sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah lah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Kedua yas'auna ila jahannam, lumpat. Yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyaluatan si ka jahanam. Orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ke jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ke jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ke jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika-tika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula kitu bebeja kan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi
cek ulah teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik sagede korma segala naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih? Maksudna aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula. Dia kang banjang bawaan ka imah. Masya Allah karim. Itu beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji, di dieu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Menang meureun menit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masya Allah karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang nu mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi
saha minal ulama'i warru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Nagara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama beat. Kulantaran beat teh aya baiatu ahlil hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Aya tilu, cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq. Berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh. Jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih. Tegala dibere motor, dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat tak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai na kos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang pasar Kemis aya weh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos gitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara.
nyana nu sok pidato Rasul wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nyung nyogok nyung narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio ne cekal huluna heuy ai sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar aya nanaon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh eueuh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan. Henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakeun nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numatak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati,
pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali, terus mayali Ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi, terus sahabat, tas sahabat tabiin, tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir, ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya, komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salametkeun diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang, iwati diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Entak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunang nya nama. Itu semua kan menang baik, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tak, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Bendu kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh. Masyaallah. Dah ini nomor kahiji, jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mingkina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bi istikhlafil imam wallahu a'lam.